Bismillahirrahmanirrahim. Utlub mataban bin nadamati muklian wa bi azmikal hidahi bimastaqbal wa bara'atan min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kamila. Dina perjalanan para wali nepikeun kana makom ma'rifat atawa nepikeun kana makom wusul ilaullah. Aya sababaraha perjalanan, aya sababaraha makom anu kedah dilewati. Jadi para wali teh nyata jelma-jelma anu geus melewati ribuan bahkan jutaan makom. Tadina ieu kitab mah dijelaskeun ukur salapan makom anu paling inti. Ayo makom teh jika jelma menguasai yakin Allah, hari yakin guys bisa kaganggu logika sehingga manehanan terisau mikiran isukan kumaha, minggu hareup kumaha, bulan hareup kumaha, pamajikan urang kumaha, budak urang kumaha, sakola kumaha. Teu aya ketakutan sabab manehana yakin bahwa Allah itu kasifatan sifat ar-Razzaq anu ngarizkian. Yakin bahwa setiap jalma anu hirup dalam dunia pasti dirizkian. Yakin selama orang masih hirup di alam dunia maka selama eta rezeki urang aya. Yakin rezeki urang geus moal patikeun, rezeki urang moal kacokot ku batur, rezeki urang moal bisa dihalang. Nepikeun ka mantap eta hate teu bisa diganggugan ku pikiran geus teu kagoyangkeun, ku omongan batur geus teu kagoyangkeun. Yakin saehingga hate ngarasa tenang dina urusan rezeki. Kalamun geus kitu berarti mana cicing dina makom yakin. Tuluy ke dia aya makom ikhlas. Ke aya di makom tawad. Ke dia aya makom loba makom-makom. Tah itu makom-makom ieu teh itu dikuasai untuk langsung langsung ke koes kabeh. Biasana samakom jelema menguasai makom. Tergantung kesungguhan manehana dina belajar. Mun manehana sungguh-sungguh dina belajar, tuluy mana dididik ku memang ku guru anu memang geus usul, maka itu bisa cepat. Nu kuduna makom ikhlas dikuasai dalam jangka setahun, ieu mah satahun teh geus menguasai 10 makom. Geus ikhlas, geus yakin, geus tawadu gitu kan. Geus roja berharap ka Allah itu kakuasai. Nah, maka ieu urang perlu diajar. Di dieu musonif anu ngaran kana Kifayatul Asqiya memberikan 9 makom anu memang daek teu daek ieu kudu ditempuh ku urang. Lamun urang aya nepi kana makom usul ilaullah. Jadi usul marifat teh jelma-jelma anu memang geus melewati sababaraha makom. Jelema anu leumpang ka Allah atau jelema anu memang boga tujuan marifat ka Allah itu leumpang di tempat memang terjal, sulit. Medan sangat
menyulitkan, melelahkan secara rohani, secara jiwa melelahkan. Ayeuna kieu we. Urang kan namun tarawehan teh. Tarawehan teh kan tara kuat ketika sajam ieu paling setengah jam lah. Tawa paling meluwi 45 menit lah nepikeun ka sajam. Tapi eta nasa lila jeung capek eta melelahkan. Eta teh dalam rangka mengasah rohani, mengasah jiwa dina makom pasrah ka Allah, ngalaksanakeun sakabeh parentah Allah, ridho kana sakabeh sesuatu, sakabeh perkara anu diparentakeun kalau ieu sulit ya sabab masih kana aya hate anu memang urang teh kasal ya, aya hate mana urang teh teu merasa tenang, lelah pan. Tapi lamun jelema geus menguasai mata dina makom eta tarawehna walaupun mana geus jam 10 sugan tarawehna atau tarawehna pikeun kacang 11 detik itu moal mata kelalakeun kana jiwa. Sabab geus kakuasai karasa eta. Mau puasa kan. Tamakom pertama nu kudu dilewati pikeun jalma anu hayang usul ka Allah, hayang marifat. Tuluy pertanyaanna naon tuh kangna urang kudu usul, naon tuh kangna urang kudu marifat. Da sabab wungkul jalma anu usul, wungkul jalma anu marifat, jelema anu bisa ngarasakeun kebahagiaan ya akhirat. Selama can usul mah nyawayana we. Aya kasieun, aya kabosan, aya kanjeri. Sok we. Mulai can usul mah loba kanjeri. Nah, teu boga duit nyeri batur geus kabeuli batur barang urang can nyeri, buku dihinakeun ku batur nyeri, nah diobrolkeun ku batur nyeri, iya nanti ku batur nyeri. Ka jelema usul mah moal gitu dina kondisi kumaha ya jelema usul mah keur gering sugan nya moal karas. Maka nepikeun ka aya bahasa geringna para wali itu lebaranana. Jadi lamun para wali dibere gering teh mainna ka lebaran. Urang mah kan lebaran urang kan beres puasa geus beres, sukana bisa barangdar deui, baju halus. Nah, duit loba dahareun lebaran bunga kan. Lebaran para wali itu lebaran para wali ketika mainna dibere gering. Kok bisa gitu? Ya itulah para orang mah diberi geuing. Geus ngaras pula. Jadi geuringna ke lebaran, kok mau kesehatna itu logikana kan. Tamantah kudu usul, kudu marifat ka Allah. Geunahna geus marifat. Minimal urang geus teu kaganggu ku pandangan jelema berarti jagoan geus asli jagoan. Artinya ai geus teu ka pandangan jelema teh rek jelema rek mandang ka urang halus teu ngaruh. Rek jelema mandang ka urang goreng teu ngaruh. Jeung geus ieu tieuna. Aya urang mah kan sieun we hirup teh nya. Kunaon tuh maneh kieu bisi jelema ngomong ka urang kan sieun. Naning gitu ini sampai kata ayam iklan ngomong geuringan. Ream diomongkeun teh jadi sieun diomongkeun ku batur teh.
jelema nu arifat usul mah geus sieun tah diomongkeun ku batur ditilai goreng teh geus sieun mah. Urang mah kan sieun kan. Batur karek ngomong ieu dulu urang asa menang penilaian goreng di batur, urang selalu mengeluarkan pembelaan. Urang mah teu kitu, urang mah kieu artinya aya kasieun urang teh sieun digoreng. Tah jelema usul mah geus sieun kitu teh. Geus sieun. Sugan sakabeh jelema nyorot ka manehna dengan pandangan anu ngahinakeun, dengan pandangan sebelah mata, dengan pandangan anu memang menjelekkan. Itu moal ngaruh dina kehidupan. Moal jadi tekanan kana batinna gitu. Moal jadi siksa kana jiwana. Kapan urang? Urang mah kan mun aya jelema kudu kabeh, hiji dua we, tuluy manggap urang teh goreng. Itu tekanan ka urang. Kana jiwa teh manggang teh. Eta teh derita jeung jelema manusia usul. Eta teh derita jeung jelema kapat. Kita bisa menguasai makom non ikhlas. Kahiji minha atau batu makom nu kudu kurang dijalani. Pertama nyata makom taubat. Iya. Kaharti lah ayat taubat teh dalam rangka pembersihan jiwa. Asal lamun urang rek menghadap ka mana wae rek digawe rek sakola. Kudu menghadap ka bos. Ya sagala rupa asante mandi heula. Baju anu rapi. Ya. Tuluy disabunan, tuluy nyikat gigi, tuluy disarjabana, isi bau make minyak seumit gitu. Nah, dibersihan heula sehingga orang bisa menghadap gawe teh anu sagala rupa teh. Eta tobat. Jadi tobat diumpamakeun jiga mandi. Tah jelema anu rek usul, jelema nu hayang usul, jelema nu hayang marifat, eta jelema-jelema nu rek menghadap ka Allah. Maka daek kudu bersih heula. Tina naon? Tina dosa. Umat yang ngabersihan dosa, tobat. Itu pan rek salat kudu wudu nya. Memboga adusan kudu adus heula. Tah mah di mana-mana jelema arek menghadap ka Allah itu wayang kudu tobat. Da sabab dina syariat mah dina fikih walaupun kita pembahasan hakikat beda deui. Dina syariat mah urang makom syariat. Dosa adalah penghalang antara hamba jeung Allah. Jadi moal kabuka. Jadi pintu pertama anu kudu dilewati pikeun jelema yang usul ka Allah, menghadap ka Allah adalah dosa. Kadang ada pertanyaan kunaon urang teu bisa ngarasakeun nikmatna salat, nikmatna maca Quran, nikmatna tahajud gitu. Tadi antara anu nyebabkeun efek nu paling ngaruh ieu dina leungitna kanikmatan ibadah adalah dosa. Bahkan jelema nu geus ngarasakeun nikmatna dzikir ge, nikmatna tahajud ge, nikmatna maca Quran, mana nyen dosa we, dulu tahajud leungit ka kanikmatanna. Nah, kemarin mah sampai tahajud teh ngeunaheun teh. Azan teh kemarin mah zikir teh ngeunaheun teh. Azan teh kemarin mah salat asa nikmat. Nah, aya mah leungitnya ka mana? Tah, eta teh diakibatkeun aya dosa nu daeun urang. Jelema-jelema anu pina dosa mah moal bisa ngarasakeun kanikmatan menghadap dirina ka Allah, moal bisa. Mun jelema loba dosana ieu. Dosana loba beun ada pisan. Itu moal bisa ngarasakeun nikmatna menghadap diri ka Allah, moal bisa. Kan aya menghadap ka Allah teh kan salat, ngaji, maca Quran. Jelema loba dosana dibawa menghadap ka Allah itu na salat teh mental. Dibawa ngaji mental, geus kudu tarawih mah. Ya, dibawa puasa mental padahal mah puasa sabenerna mah orang misalnya gawe capek, loba nu gawe. Tapi puasa full. Bahkan alarmnya tadus ini hiji 2 SD pika ayeuna maghrib. Itu
bocor alhamdulillah. Kemarin pas ini pikir ka maghrib pikir ka duhur dulu beberapa di ka maghrib kayak nama alhamdulillah hampir pikaina ka maghrib terus. Gitu. Namun ngitung kana lapar mah gitu. Padahal mainannya beurang da asa ulingin gitu. Papanasan udah tapi kuatin. Ta jelema-jelema anu loba dosa teh anu loba dosa dibawa menghadap ka Allah itu naon teh bahasana teh eueuh kanikmatan. Boro-boro nikmat anyapung we. Bahkan nu paling parah nama yo ngadenge adan geus pusing. Ngadenge pangajian geus pusingeun, geus gue ditausiahan. Diomongan teh yo, ane teh yo. Puasa sing bener, sholat itu mau patinari nah sabab dosa eta penghalang antara dirinya jeung Allah. Maka supaya jelema bisa menghadap Allah sekali tidak, maka pertama adalah taubat. Tuluy pertanyaan anak kumaha cara tobat? Rukun tobat aya 4. Tadi ngabahas ini, ngabahas tadi teh. Ngabahas ada tadi teh. Oh, pangbatalan puasanya. Nama rukun tobat. Jadi mun urang misalnya hayang tobat, kan harus aya ya. Oh, efek-efek dina non, efek-efek dina lupa dosa. Ya harus aya dina bed nu saterusna. Mun dina hadis mah dosa teh penghalang rezeki. Aya kan Nabi ngajarkeun hadisna bahwa di antara penghambat rezeki turun ka ahli kiamat teh sabab dosa. Karena itu berarti kunaon urang kieu. Mana mikir kalau dosa teh mikir buah-buah eta. Ese ngaris teh kesalahan terhadap dosa di antara ayah hadis menjelaskan itu. Rukun taubat kahiji annadam ngalangsa menyesal karena dosa geus dilakukeun. Kahiji. Jadi lamun misalna urang rek tobat, maka pertama nu kudu kurang dilakukan rukun teh kahiji adalah menyesal, bersedih, nalangsa karena dosa geus dilakukeun. Bahkan di dieu mah sok sanajan jelema istighfar tapi teu aya nalangsa dina hatena teu diterima tobat. Sakumaha lobana istighfar. Bahkan saur guru mah jelema anu nyieun dosa sapoe sakali tapi manana ngarasa nalaksa ku nyieun dosana leuwih hade tibatan jelema anu nyieun dosa sataun sakali tapi manana teu ngarasa nalaksa. Kan aya jelema nya geus buku manana teh salah tapi teu ngarasa salah. Kolontong teu saya dari lubuk hati ini saya tidak sengaja gitu lain wajar saya bukan nabi gitu lain cuma ujung-ujungnya mana kepret nges buku sih ada salah tuh ngaku salah tuh balik kepret nya mun urang mun misalnya aya jelema aya apa tepetnya mun abdi salah abdi teh kada sakap kayak apa ibu teh kedaman lalu kan pasti naon memaluminya kunaon kemana paling ngape aku lapar kalau kue tidak kata mbak ibu lebih kedaman kita kamu berbuat mungkin pasti malu bahkan kan pikir dari duit itu jangan ilah kesumalinnya tapi bahasanya beda sama mana anak tadi ya mana nangis maling tapi dengan rasa mana menyesal ujung-ujungnya mana kepet tanya ketika jelema ngalakuin dosa tapi tidak ada penyesalan walaupun keluar bahasa istighfar walaupun kita ada syarat-syarat taubat itu nyata dan terang melebakan istighfar kan. Ngan dina syarah iman dijelaskan lobana istighfar ke ari-ari teu aya namanya sauna teh mah tetep moal ditarima taubat. Kudu menyesal heula. Kudu menyesali, kudu bersedih.
Bahkan dina hikmah penjelasanna kieu gini. Jelema anu nyieun dosa, seorang pendosa tapi manehna ngarasa dina leuwih hade leuwih alus tibatan jelema ahli taat tapi ngarasa dina mulia. Ieu teh kan keunggulan dina rasahna nya ngalangsa tadi teh. Maka ketika orang arek tobat, rukun pertama adalah orang menyesali geus ngalakukeun perkara-perkara barang kolot. Kaduana rukun tobat teh nyaeta eureun. Ya tobat eureun. Tong misalna urang ngalangsa kitu deui. Misalnya orangnya non sok maling jambu batur misalnya ya, orang kan alangsa gitu tah, geus ngalakukeun dosa, tapi anggap gitu di mau ditarik, walaupun alangsana geus aya, tapi rukun kaduana tadi jalan ke tak rukun kadua tina tobatan nyata berhenti tina dosa geus dilakukeun. Tadi dia rada sulit teh. Ya, rada sulit. Nah, maka aya guru mere tips anu memang jika nu ngajurunkeun tapi memang kudu kitu tah. Mun di buku mah abdi sok jelas mun urang sapoe sapeuting ngobrolkeun batur sapoe 5 kali. Sausahakeun sapoe anu kudu 3 kali. Tong 5 kali deui. Nah, bertahap. Dulu biasana saminggu misalnya teh ya, urang teh sok ngobrolkeun batur teh sapoe sakali, karena saminggu geus we saminggu teh 2 kali. Artinya aya usaha nu mana usaha teh urang mengurangi heula. Eta mengurangi. Bahkan guru-guru mah bahasana kieu. Bisa aya mah sok minum. Dieureunkeun secara total itu perlu mujahadah tinggi. Perlu tekad kuat. Kamu tekad kuat sekaligus bisa. Mana misalnya tekadan rada kurang kuat ya, tekau obat urang bawa deui. Tekau urang keur hayang banyak. Ieu teh bawa deui. Tah minimal urang boga intern ya. Aing biasana ya mun maboknya saminggu teh biasana 3 kali karena kudu bisa sekali. Bila perlu dijadwalkeun. Pokona main Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, moal ngan Minggu aing minum. Kata mun Senin, Selasa, Rabu, Kamis eta teu minum nepikeun ka Sabtu, ke minggu sok minum. Tah kala mun geus berjalan saminggu terus naik ka asalna sambil sakali 2 minggu. Sekali, sebulan sekali bikin kasih lupa ayeuna selesai. Kayak kumaha bisa teh keur proses ieu teh kaburu maot. Nah, maka mungkin di akhirat Allah bakal ningali karena perjuangan urang bahwa urang geus berusaha rek berhenti. Kan biasana kieu kan datang bahasana hayu datang maya. Geus kudu tobat. Jangan bakal kitu deui. Karena balik lagi. Bahasa setan logika kieu geus teu kudu dahar kayak lapar deui itu logika setan dia lawan antara ieu urang percuma dahar lapar deui moal kawa percuma mandi oge akhirnya bau deui teu mandi tapi kunaon pelebah urang tobat jangan tobat lagi dosa deui tah teh make watik eta buang ke mah urang terek dosa tapi urang teh bisa kan aya jelema teh nu nek dosa tapi disalametkeun ku Allah aya teu kitu aya geus niat urang teh yo nya geus mawa minuman niat minum hajatan minum hajat geus mampu pas datang ternyata kalah hadrohan dudukna mah teu jadi pada padahal niat teh bener tah nya hadrohan atau orang yang melakukan dosa geus niat orang niat nah tapi ternyata aya
kejadian mana kalau teh tak ngeuleuh sehingga orang tinggal dosa bisa wae. Ketika orang tobat lah kumang kewe nya sukana kaharep orang hilang. Jadi orang kadang mikirna kumaha sukana mun dosa deui kan keren kitu nya. Kunaon mikir dia? Boai sukana orang teh kuat gitu mikirna. Eta naon teh bisikan-bisikan setan. Jadi mun setan ngabisikeun kege mana ngedosa deui lamun kumaha kolon geredok kan orang kuat. Jadi kahiji anadamuna lamsa kaduana nyata turun katilunan nyata ngajam moal balik dari hampir sama pas berdua kan berdua mah turun katilunan tak moal balik ngajam mulai ayeuna urang moal balik ngajam sih kuat walaupun dina minggu karepna atau bulan karepna urang lagu deui tetep kan kitu deui ulang deui sedih deui eta jigan heureuy nya tapi emang itu proses bertahap kayak jin alamsa kedua turun katilu ngajam moal balik deui kaopatna nyaeta lamun misalna dosana hubunganna jeung jelema tapi pepatna berbeda ieu mah jeung jelema lamun jeung jelema eta mah urusanna jeung jelema deui mun urang hayang tobat yang hadap ka Allah loba utang bayaran utang nya jeung ibadah sakumaha tepatna sugan tahajudna duhana duit teh sagala boga hutang 1000 we sapa kuburan disiksa 1000 ge 1000 perak oke. Jelema puasa Ramadan turuk-turuk we full. Oke. Taraweehna teu tinggalin. Maca Quran beak 3 kali tamatan. Hutang 1000 eta. Sapa kuburan modal kuburan 1000 eta. Loba deui. Da kudu 10.000, 1000 we geus dikarakan. Nyalain hutang wae karena orang pernah ngajeratekeun manehna orang pernah teh mendolimi manehna eta urang hutang teh bayar atau orang pernah nyokot teh balikeun atau minta ribu orang baheula pernah sok nyokotan jambu manis minta dihalalkeun gitu. Tapi itu lamun hubungan aja jelema wae aja. Bahkan saur kanjeng Nabi ya. Di akhirat teh loba jelema anu muflis. Aya muflis teh jelema anu bangkrut. Manehna ibadahna loba yutut, ngana Ramadan ge tarawih pun. Maca Quran sajaban kan hanjakan ka batuk teu goreng. Upang ngobrolkeun atau hutang itu dibayar atau nyokot barang batu ya tapi ujung-ujungnya mah kan neraka nyabat datang hutang mana bayar kepala salat mana pernah pasang ke orang kepala orang pernah nyerahin kemuan mana orang pernah katungul orang pernah katiduan bayar eta jelema loba tah misalna ngobantu puluhan jelema kasakit teh dicokotan sakumaha libana buros kabeh eta lamun geus buros amalan pasti datang keneh jelema ya urang hutang engis teu boga amal deui ieu kumaha tuh nya geus tah dosana diberekeun tah nya geus tuh ya dosa urang ka manehkeun berekeun tah mun teu bisa jamayarna geus beak teh amal teh urang mah dosa eta diberekeun misalna teh datang deui lagi deui diberekeun deui ka dieu ujung-ujungna mah ka surga teh teu jadi karena kapan dosa batu ditang namplok di manehna dibere-berekeun teh bisa. Nah itu. Ya. Kalau kamu di Mas Awak menjadi pemimpin teh. Ya, kok menjadi pemimpin misalnya sadesaeun
sakit itu ya ada sebar orang belum bating 100 orang ya anu merasa sakit uras aing beda dulu bupati bara juta ya udah kalau batin 1 juta orang yang merasa terlindungi atas kepemimpinan anak mun teu adil teh ya ngomong korupsi kalau cuma teu adil dibere teh kawau kan gitu ya macam mesti bere uras tabon mah jangan ka gubernur ribuh maka penghadir bupati buat ribuh tanggung jawabnya gede bisa orang mah kajenting boro-boro jadi pamimpin non boro-boro jadi pamimpin bangsa Nuran jadi pamimpin keluarga we ribuh bisa dan pamajikan lalaki mah pan mun aya duit teh pan napaka baju teh satahun teh 2 kali wajib teh satahun teh 2 kali jadi kewajiban suami mere pakaian ka pamajikan teh satahun teh 2 kali mere baju anyar teh aya teh duitna aya bisa ngajar ngaboga duit ya duit loba hayu teu pamalikeun baju teh pamajikan teh 1-2 kali doraka pikiran pamajikan jeung budak we pamajikan teh ngalakukeun dosa kieu amplop pada salah kieu teh ibu kalah ya ieu laki ya lawan misalnya pamajikan ngagibah salah kita kan bagian iya bener lamun pamajikan hatena butut ya hatena butut jangan surun ka batuk keke salah kita kebagian datang ngadidik nya entah kadang menjadi salah kita ripuh ya jika laki masalah ibunya dituntut kita tangguh daharat dituntutkan ya hai coba turun di dunia musim ke daharat musim ya dan musim kan masih nama kan pamajikan di napakahan pikiran kan kewajiban sama biasa belum akhirat cuma trek panjang daharat kok kita trek mantap non pamajikan kudu turut ka salaki salam tanggung jawabna kabeh aya di salaki adil saudara saat capek-capek pamajikan ngabakti ka salaki itu saat capek ka laki jika tanggung jawab gaya oh jadi kadangnya kan jadi pamimpin teater kawan dia mewakili para ini curhatan seseorang ngomong lagi pas sarangkap kenyataan tak itu bu hidupnya ngesti peres di daerah tersiksa hari awal kasurga sampai kasurga salah kina kasurga neraka mau peduli mana namun di sana salah kasurga ya sudah pamajikan akan neraka oh mah duduk atuh aing pamajikan bawa dididik yuk bang urang teu jual urang geus ngaji urang geus ngadidik urang geus mamatahan anggar dagong kana wae aya dalem geus Gustin dia jadi di non dididik geus nah ngaji geus bungun imam mata kuliah geus aya dalem karena misalnya orang teu pernah bisa ieu ada tak beli baju dia kewajiban setahun 2 kali gaya kan lupa belikan baju berikut lagi
kalau duit na Gusti sanes teh pangurikeun baju jam putih hese. Oh. Ada. Gitu. Mun aya dalu. Tapi barang lamun mah ari ieu mah ari nonton karena teh umannya penghasilan alaki sekarang dina ieu mah dina nganapakahan salakina pagawean gede penghasilan 2 juta de apakah kira-kira penghasilan seeutik terus minta mobil salah kita gawe minta mobil udah antara dosa itu apakah masuk kayaknya arti-arti minta apakah sekian puluh jutanya sekian jutanya tapi ningali batas salahnya ada salaki gawe tukang minta mobil mah punya tidak sama di kanan jadi minta tahu kira-kira hati sesuai dengan penghasilan jadi tina taubat nabab nikah gitu. Jadi lamun misalnya orang boga dosa tapi hubungannya jeung naon teh jeung jelema wae mah beres. Dia bisa ku istighfar. Gusti istighfar sabro di moal bisa bayar utang. Baturkeun kumaha beres istighfar. Batur boga urang ka utang ka batur ya. Tapi saya urang beres istighfar tabungan atuh. Hanya duit Imun boga utang pernah nganyerhatekeun masalah kieu minta maaf, minta diikhlaskeun. Jadi kesimpulanna rukun tobat teh kahiji kudu sedih, nalangsa, kaduana kudu eureun, kaduana ngajak, katiluna ngajak, tobatna lamun hubunganna eta dosa jeung mah wayahna kudu minta dihalalkeun, minta dihidukeun. Kitu nya. Nah, sakitu mudah-mudahan manfaatna